Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang danguri sareng sim kuring Mang Ian kidemang Gunung Halu anu kasep sa Gunung Halu cek emak eta ge nya. Dina acara anu manehnya eta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu sim kuring sijaneraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Dewi Sekar Taji bagian anu ka-17 karya Kang Rompis atanapi Yepi Cahyadi nya. Kumaha salajengna ieu lalakon Dewi Sekar Taji teh ulah ka mana-mana tetap manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Namun satu acana dilajeng kade ulah hilap nu tacan subscribe kana YouTube sim kuringnya Dongeng Sunda Mang Ian mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe sim kuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugia sing tiasa janten rencang nu ngahibur ka pala wargi sadayana nya. Kanggo ibu-ibu bari masak nyeseuh gegerohna, kanggo bapak-bapak bari nyantai di tepas ngabaheulai nginum cikopai udud samsai ngabayangkeun tatanggana anu bohay. Oge daripada malana di tempat konveksi di tempat ngajahitna nya, bari motong berasna di tempat cukurna, pokona mah di padamelani perjalanan, di kantor, di pabrik, di pasar, di tempat bangunan, di mana we pokona mah kum kadulur-dulur nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian teh cenah jadi landong katineung cenah ubar ka sono ka lemur cenah nya. Oke ulah hilap di like di komen di share link nanya langkung raos disambungkeun kana speaker aktif pamitia sama ketua masjid nya. Sareng kumargi sim kuring madang ngadongengna sanes dina radio nu tangtosna aya sponsor aya iklan aya gaji tah saumpamina ngaraos kahibur ku pedaran dongeng sim kuring teras hoyong ngapresiasinya tiasa kana nomor dana nomor dana aya nomor rekening sabar we saikhlasna. Namun pala wargi sadayana kumargi di zaman kiwari ayeuna nya kaleresan bangsa urang kenging musibah di mana-mana seueur korban jiwa hayu urang ngagib Al-Fatihah insyaallah yakin dugina di mana urang ngadoakeun wargi-wargi urang sami jeung ngadoakeun diri urang nyaliranya khususon ila arwahi wargi-wargi urang anu ngarantunkeun musibah di Cisarua, di Jawa, di Sumatera, di mana wae. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Syulillahilahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana amin. Mugia katampi, mugia ditempatkeun di ilin taman surga ing rahmat magfirah Allah sadayana. Supados tiang kulung tinggana waktos hayuah urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Dewi Sekar Taji bagian anu ka-17. Mangah kaparayun sadayana wilujeng ngadangkeun prung
Nyimantini jeung Jang Abun geus adu hareupan deui, duanana geus taki-taki dina wangunan jurusna. Sabrut Nyimantini miheulaan narajang, pereupna nyuruwuk rek ngahanca cukang irung Jang Abun. Gilek Jang Abun ngagilek ka katuhu marengan kuda-kudana ngageser, hiuk plos plos. Tenggelan susulan leungeun kenca Nyimantini teh sarua dihingakan angin. Wus tajongan Nyimantini ngacelepung rek ngahanca dada Jang Abun. Kap suku Nyimantini ditewa ku Jang Abun pageuna keranan. Nyimantini tangka ngaraanjug, gancang Nyimantini ngakubrakeun awakna sangkan sukuna bisa lesot. Tapi cekelan Jang Abun teh kacida pageuna, puguh bae Nyimantini teh beuki tagiwur. Nyimantini teh eleh geleng, kuda-kuda Jang Abun teh dikait ku suku kencana, koleang plug. Jang Abun ngagubrag nindihan awak Nyimantini. Aduh, Nyimantini tangka ngahengge, panona nepikeun ka bolotot. Jang Abun ukur buncelik, awahing kureuwas, karasa aya nu eungal kana dadana. Sajongjonan mah duanana teh ukur silih tindihan, lantaran sarua pada reuwas jeung kasima. Teu karasa aya nu seregna calana, laun-laun tuluy manjangan. Ger atuh anu lalajo teh sarurak eak-eakan pating saruit pating corowok. Udang euy, nah geuleuh teh kadon silih tindihan. Pugu ge geunah meureun ngenyot eta. Aing kabita euy. Cek salah saurang nu lalajo ngagorowok. Rek adu kahormatan mah diengon lain dulu huru panggung atuh. Boayu mah sarua hayangna. Cek nu sejena sarua ngagorowok. Di tempat para tatamu katingal Dewi Sekartaji nden sipa Gatut Sarapan Hotman pating cikiki kumujeng. Rupina eta teh jurus teh buaya kasaatan margi duanana silih tindihan. Cek Sarapan Hotman bari ngagigik seuri. Ari nu tos pangalaman manya sagala apal geningan. Eta deui dugikeun ka disidik-sidik kitu. Buah kungsi nganggo jurus buaya kasaatannya. Saur Dewi Sekartaji ngagigik kumujeng. Sia gagabah nyarios teh. Aik teh acan uninga anu karaitu balelol di. Aik teh acan uninga anu kararitu. Barina ge teh acan waktosna sok sanaos ek lami di Nederland. Namun kalintang dipingit ku sepuh. Namun upami nyobian mualna naon kitu. Pukna Sarapan Hotman kacida porengesna. Den si pangagigik sakapeung nyiwitan ka Dewi Sekartaji kagugu ku cariosan Sarapan Hotman. Den Lastari anu sarua nyaksian anu keur silih tindihan di luhur panggung nyikikik seuri bari atra beungeutna bareube. Asa inget jengkang Ian gitu teh. Maksudnya jengkang Sagara disaung punculut keur sosonoan teh ya. Nalika aing geus cacap ku guru ti mamajat nikah. Aing rek luntak ngalalana neangan Kang Sagara. Kang Sagara, abdi sono Kang. Kitu gerentes hate Den Lastari toleh inget ka Sagara. Telila di antarana Nyimantini jeung Jang Abun pating korejat, atra beungeut duanana euceuy beureum awahing kuwirang. Samemeh narangtung Nyimantini nyarita sorana halona keranan. Dasar pika sebeleun, mata ngawirangkeun. Beungeut Nyimantini bangkenu, "Har, kapan nyai anu ngaledotna ge? Geus we akang rek ngelehan teu sanggup ngalawan istri mah." Walon Jang Abun sarua ngomongna lalaunan. Sangeuk narapikeun kuring mah jadi pinilih ladang teu jujur. Cek Nyimantini deui beuki kurawed we. Kumaha nyai eta mah akang mah angrek ngelehan. Cek Jang Abun keukeuh belenye Nyimantini seuri kawas mangih jalan anu kacida hadena. Kieu bae Kang. Ayeuna mah urang bebeakan ngetrukeun pangabisa. Ke di mana kuring mere isara, urang kudu babarengan silih serang. Akang kabeunangan, kuring ge sarua. Jadi urang duaan teh sarua bakal teu eling. Ayeuna mah
ngarah teu jadi matak panyuriga pikeun balaria. Akang kudu ngabongohan narajang ka kuringnya. Tapi omat ulah nyamak eta. Pokna Nyi Mantini bari api-api kekepruk kana bajuna. Das aya ku hade eta cara teh. Ih, keur geulis teh jembar ku pamikir. Sugan we si Nyai can aya nu boga. Temal Jang Abun sarua api-api babatek kana awakna. Nyau dasar pika sebelin akang mah. Walon Nyi Mantini atra barebe. Nyi Mantini geus ngacurung kunung nangtung, inyana lempang kabeh sisi. Corelat jeng Jang Abun luncat, sukuna nyuruh jeduk, suku Jang Abun nejeh tonggong Nyi Mantini, blug Nyi Mantini tikus ruktang kanang kuban. Puguh bae balarea caruring hang, teu boga panyangka lamun Jang Abun teh bakal ngabongohan ka Nyi Mantini. Anu lalajo teu sirikna ngaguruh pating corowok ngarasa teu panuju kana ketakna Jang Abun. Gelut teh ngabongohan atuh, wajah lu mikung si Abun teh Cek nu lalajo ka cida amekna ka Jang Abun. Haram jadol sugan mah, kawas lain jalu wae, aya gelut ngalabongona. Ieu teh pasanggiri lain gelut di lemur. Waworo jelema teh nya. Cek nu sejena ngajejeleh ka Jang Abun. Di luhur panggung keur paciwe, sababara urang ti paguron Cakra Emas narai ka luhur panggung, baranehna teu narima kana polah Jang Abun anu ngabongohan ka Nyi Mantini. Para pupuhu pasanggiri gancang misa bisi bae aya kajadian anu teu dipiharep. Jang Abun dipapatahan ku para pupuhu pasanggiri lantaran geus ngarempak kana aturan. Satu tas kayaan didinya sabihari deui, pupuhu pasanggiri ngageruan ka Nyi Mantini katut ka Jang Abun, samemeh prung tarung deui duanana dipapatahan ku pupuhu pasanggiri. Nyi Mantini ngiceupan ka Jang Abun bari imut ngagelenyu. Telila di antarana Nyi Mantini jeung Jang Abun ragot tarung, silih jengut, silih colok, silih degungkeun, silih dengkek. Duanana nembongkeun pangabisana, ulasan jurus geus dibijilkeun, duanana sarua pelitna sarua rancingeusna. Tah ieu mah bener-bener ngadu kapelitan. Teh lah duanana sarua miboga kaparigelan anu luhur. Cek saurang lalaki panona meh teu ngiceup nompo ka luhur panggung. Bener pisan Kang, teu boga panyangka duanana miboga jurus anu kacida hadena. Temal baturna sarua panona manco kanu keur tarung. Nyi Mantini mere isarah ku panona ka Jang Abun, jinisna ukur ungeuk tandaning surti. Meh bareng Nyi Mantini jeung Jang Abun teh pating garajeng narajang, hiuk jeblot. Perep Nyi Mantini ngadagor garu Jang Abun, pon kitu deui tenggelan Jang Abun ngahanca puhu ceuli Nyi Mantini. Gobrak Nyi Mantini jeung Jang Abun pating curah roh meh patutur-tutur. Ger atuh anu lalajo teh sarurak bari ajarag-ajaragan, sorana ngaguruh teu puguh dengekeunana. Para pupuhu pasanggiri lalumpatan murukan keur pating kudupung, kitu deui ti paguron Cakra Emas katut ti paguron Gagak Lumayung sarua narai ka panggung. Telila di antarana panata acara naik ka luhur panggung, panata acara mere iber ka balarea, lamun Nyi Mantini jeung Jang Abun teu bisa nuluykeun deui tarungna. Puguh bae balarea teh ngarasa bingung sabab can karuhan saha anu meunang dina eta pintonan. Pupuhu pasanggiri nepungan ka Prabu Jaya Kancana, satu tas ngawangkong sakedap, pupuhu pasanggiri gasik nepungan ka panata acara, anu lalajo ngadadak simpe, hayang ngadengikeun putusan ti panata acara ngajentrekeun, lamun Nyi Mantini jeung Jang Abun dianggap saimbang, ku hal eta pisan Nyi Mantini katut Jang Abun jadi pinunjul kahiji babarengan. Leuwih nanti eta duanana rek dibenum jadi prajurit pinilih di kagubernuran Gunaloka. Cacap panata acara biantarana anu lalajo teh sarurak ayeuh-ayeuhan ngarasa sugema kana eta putusan. Untung aing mah imbang, anu hartina duit tumpangan bisa kacokot deui. Cek saurang lalaki ngemuka bunga. Sarua Kang kuring ge geus teu puguh rasa ieu teh sieun eleh tumpangan.
Olaina naon duitna anu mitohai teh keur meuli doma. Walon baturna sarua ngemuka bunga badis leupas tina bang baluh anu gede. Prabu Jaya Kancana sareng para tatamu anu sanesna tos jalengkar tidinya anu lalajo nungtutan baralik sawareh pating laliud keneh di sakuliah panggung pintonan. Malikan deui carita ka tukang sagara anu dikunculungkeun ka walungan Cikahuripan terus bae ngangkleng ka bawa ku gulidagna cai walungan awak sagara sakapeung ngoleab ka luhur cai sakapeung ngeurelep ka jero cai walungan teuing geus sabaraha poe lilana awak sagara terus bae ngangkleng ka bawa palit kersaning pangeran. Dina hiji poe awak sagara nyangsang di sisi walungan kaayaan didinya kacidara remetna ku kakayon harieum kurungkun sabudeureun pinuh ku tatangkalan anu kacida kekepna lamun nilikana kaayaan didinya kawas keur aya di satengahing alas geledegan kaayaan sagara matak pikawatireun awakna buligir ukur ngeri calana nawe anu geus rangsak sakujur awakna pinuh ku tatu balas ti babaradug sajeroning ka bawa palit teuing naha sagara teh masih keneh hirup atawa geus nepahing pati sabab ningali syariat mah pamohalan aya keneh di kieuna teulila di antarana kadenge sora pating gorobas kawas rungkun anu kagiridig beuki lila beuki deukeut antuk namah anjog kapalebah sagara blug kadenge sora kai anu dibebeutkeun kana lemah tetela anu kadinya teh tangtungan lalaki kolot geus pantes disebut aki-aki
Tapi sok sanajan geus kolot, awakna katingali cangker kene, pon kitu deui rindatna atra lingas jeung waspada. Be, ngasaha jelema teh nya ngaja datang ka dieu kitu atawa ke bawah caah. Ceuk eta aki-aki bari mencrong ka sagara anu ngabebengkang. Cag leungeuna kana dada sagara, atra tarangna kerung, cag deui kana mun-munan sagara, si aki-aki teh ukur gogodeg. Ketug jajantung nama geus dikarasa ieu teh, tapi ari lelemutan nama sumanding kene. Be, kawas nama kacidalilana ngangkleung dina caina lantaran ningali awakna geus bareuka sarta kulitna mimiti nyarengled. Deudeuh teuing nepikeun ka nyangsang di leuweung mangling. Kapan sakieu jauhna ieu teh. Pokna eta aki-aki ngagereneng sorangan. Ieu mah mugia bae aya pitulung Gusti. Urang nyobaan di syariatan gede milikna hirup kene. Lamun goreng milikna wayahna we bakal dikurebkeun di dieu. Ceuk eta aki-aki deui bari nyangigirkeun awak sagara. Tuk dada sagara teh diketrokan ku curugna aya kana 10 kalina, gap kana tonggong sagara, blug blug ditepakan ku dampal leungeuna. Atra awak sagara teh ngerejet lalaunan. Golok-go sagara ngutahkeun cai jeung kokotor sejena ka cidalobana. Cacap tina utahna sagara ukur ngalempreh, tapi atra amekanana teh geus ngahanju. Berkah aya panang tayungan pangeran jelema teh hirup kene. Pokna deui baringan sakiliwing atuh awak sagara teh dipangku bangun ka cidahampangna. Si aki-aki leumpang gagancangan ninggalkeun eta patempatan. Ieu teh kemungkinan aki-aki teh antara Vladimir Putin jeung Donald Trump. Ieu teh ting sahanya nu cocok. Boa Ki Sugiono. Heuleut sawatara waktu, aki-aki anu mangku awak sagara teh geus anjog ka hiji imah, inyana gasik unggah ka jero imah. Awak sagara digolerkeun hareupeun hawu anu seuneuna ngabebelaruhay. Si aki-aki nyingkaban tetenong kop kana awi leutik sabuku ku inyana diangseuan heula. Awak sagara disangkeh lalaunan ku eta aki-aki, bari dibebenah ngarah nangre, baham sagara dicalawakeun bari langsung dibere inuman tina awi leutik. Rengse mere inumanana awak sagara digolerkeun deui hareupeun hawu.
Lamun ti salah hitungan ke dina wanci sariak layung ilaing teh bakal eling deui. Mugia bae cing aya pitulung pangeran. Tarekah aki cing jadi musabab cagerna sagala kanyeri. Kitu ceuk eta aki-aki panona ngidikeun ka sagara. Si aki-aki kaluar deui ti imahna bari ngajingjing bedog. Gancangna carita sakumaha omongan si aki-aki dina wanci sariak layung sagara teh ngulisi. Panona rutret kaditu kadieu kawas aya nu keur diteangan sagara terus bae gigisi kana panona bangun anu lulungu kene. Korejat sagara ngorejat hudang bari ngaragapan kana sakujur awakna. Tetela tarekah eta aki-aki teh kacida matihna sakabeh tatu dina awak sagara geus lita deui kawas bihari. Beuh, aing teh aya di mana? Boha kitu di alam goib, tapi biraku teuing di alam goib aya hawu. Kitu gerenengna sagara bari nengetan kaayaan didinya. Ari eta imah teh kawilang lalega, gigirna dipindingan ku bilik hinis atra geus harerang, ari handapna ku palupu, sarua geus harerang banget ku heubeulna. Sagara ukur ngahuleng ngingetan deui kajadian anu tumiba ka dirina. Hor geuning geus eling jang. Sora si aki ngageureuwahkeun sagara anu keur ngumbar sawangan. Puguh bae sagara tangka ngakurubug, panona teu sirikna bunceli ka eta aki-aki. Si aki-aki ukur nyerengeh seuri bari geek diuk gigireun sagara. Tong wara loba tetehnya ayeuna mah geura raraban heula beuteung bisi jadi kasakit ke. Ngan hampura aki mah tarange jo ukur kulub hanyili we anu sok didahar teh. Pokna si aki bari ngawadahan kulub hanjeli tina penil kana batok kalapa. Ari hanjeli teh kawas pare sikina ngaranggeui baradag. Ari tangkal hanjeli teh jarangkung meh sarua jeung tangkal jagong. Tangkal hanjeli ayana di huma atawa di pileuweungan sok ngahaja dipelak ku sepuh bihari mah. Najan loba kabingung sagara teu wani baha, hanjeli dina batok teh gancang ditampanan ku sagara. Dekul bae sagara dahar bangun anu kokomoan, kawan tu aya kana poena teu kararabana naon. Dina waktu anu ngan sakedeung hanjeli sabatok teh geus peren bahasananya oh. Dina waktu anu ngan sakedeung hanjeli sabatok geus peren, sagara kutap ketap kene hayangeun mindo meureunan. Minggeus barang dahar teh tong nepikeun ka bentet. Jadi mata kelud kana awak engke bisi buri teu kawas mangtatun. Ceuk eta aki-aki geuh-geuy ka sagara. Sagara ukur ngelemes ngarasa era meureunan. Ari idaing sok udud jang euy. Ceuk si aki deui bari mencerong ka sagara. Sagara timbang unggeuk. Tah aya udud mah ngan kade ulah loba teh ngalintingna rada banget ieu mah bakohna. Si aki nunda bako jeung daun jagongna dina palupu. Sagara colohok lantaran bako teh kacida hideungna ngan seungitna kaangse mani meleber. Bari asa-asa sagara nyewol bako terus dikilintingkeun kana daun jagong. Satu tas diseungeut ku sagara diseseup lalaunan. Tetela bako teh kacida seungitna teu singka rasa banget. Ngan basa rengse nyesep anu katilu kalina dumadakan sirah sagara teh asa ngubeng titingalian ngadadak ranyai teu pugu. Sagara meh-mehan ti kusru kana hawu. Untung keneh kaburu dijewang ku si aki. Si aki seuring ngagagak bangun suka nakeranan. Cik aki oge kade bakona teh banget. Imah bedegongnya sakenyot oge mata leuneng kana hulu eta mah. Ceuk si aki bari terus bae ngagagak seuri.
Si Aki nyokot cai dina lumur awi song dibikeun ka sagara. Baheula mah can aya gelas jadi tina awi jadi gelas teh nya. Ku sagara gasik ditampanan bari langsung diregot ngan teu lila cai teh diburakeun deui lantaran kacidapahangna. Sakakak atuh si Aki teh seuring ngagakak deui tangka lelenggakan bangun kacidabungahna. Pamiarsa sadayana wawosna parantos teu nyekapan deui geuningannya. Cagurang tunai lalakon sagaranya alhamdulillah geuningan diantos-antos teh ieu neme muncul dina episode anu ka-17. Kumaha tu lalakon salajengna ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Kade di subscribe heula nya YouTube Dongeng Sunda Mang Ian. Da bager ke anu nyabscribe didoakeun sing kapeser istri ka antina areng senal capit kelom meningnya awewe make kelom awi nya. Bobot sapanon carang sapakan cag urang tunda dihanyuang siang urang teuneun dihaneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.